Aduh deh, serian nalu laki ya bedeng. Mama kudu diurut lain. Kemana dek? Tadi itu Kak Paraji. Tuh antar Kak Bapak Gede Sia tuh. Ke burung kayak gitu mah dek. Kudu diurut. Hayu, enak diurut mah. Ayo, ya sih ya kamari. Ngaguli. Oh, mar kudu diurut ya masih. Aing bener ngopi. Ayo nu ka Nyeparaji mah. Ayo dek burung. Malsion. Ayo burung dek. Ayo burung, aing bener ngopi heula. Malsion dek. Kayak anu Nyiparaji mah kudu masyarat sih nyareuneuh. Makanya ieu basyarat ya ieu pangari pangsieun kunti anak. Ari ya di mana lah. Ini adalah pangsieun kunti anak, ai kudu nyaho mah. Dek, teh nyaho pan teu apal dek. Kayak kunti anak teh mah ieu lamun aya ngarejat. Mantap kudu nyaho. Segala nama. Oh iya serius. Segala nahan kieu. Ayo. Belum Pak. Ayo Bapak, gede lah. Ayo. Silang ayah ini para aja. Iya. Ayo aku barabe amat siapa. Biasanya kunti anak putri dia ya. Ayo mau jamaah syarat. Yuk amat ika imam ika aja. Ayo kawan. Awas dan cak parawan batu. Assalamualaikum. Mu. Assalamualaikum. Ayah. Ayo nurut si Marsi. Ayo baca dong. Ayo baca dong. Cik. Punaun. Wih, si Marsi nak diurut. Tadi ya. Kemari ngaguling. Di mana ngaguling nak? Di leuweung keur ngasulu. Kadang-kadang malah kadinya. Karena Allah mah mu. Pangurutkeun. Ai kali aduk-adukan. Kemari ngaguling. Manggur. Paingan horeg ieu meninulak ieu. Kamari ngaguling ieu mu. Deui nage gede beuteung ngan karuyuk. Apa eta ngurut kitu amat mu? Atupan biasana Paraji mah kieu. Oh. Ieu menulak ieu kana bintis.